Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya karamullah, rabbal mukim ya karamullah rabbal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kesempatan ayeuna mudah-mudahan para wargi sadayana aya dina kaberlimpahan, aya dina kasehatan, dimudahkan segala rezeki milikna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ayeuna insyaallah sim kuring bade macakeun hiji hadis anu dinukil dina kitab Abu Lais As-Sarmakhandi wa nafa'ana bihim wa bi urumihim. Tegasna nyata kitab Tanbih al-Ghafilin dina bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Fadil ibnu Ahnab qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far al-Karubisi qala hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala hadatsana Ismail ibnu Muhammad an Umar maula al-Muttalib an Asim an Muhammad ibnu Labid anna Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazul ibada bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum tara'una lahum fid dunya fanzuru hal tajidu indahum khaira. Tegasna kirang langkung pihartoseunana nyata Kanjeng Rasul mikasieun pisan kana sirik leutik. Para sahabat naroskeun naon ari sirik leutik teh ya Rasulullah? Nyata riya. Maka dina poe di mana hamba-hamba na diganjar ku amalan masing-masing. Narika hayang menta ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala ku Gusti Allah Subhanahu wa taala idhabu irin indit aranjeun ilal ladzi kuntum tarauna lahum fid dunya. Sok menta buruh anjeun ka jalma-jalma anu anjeun justru tujuanna hayang ditingali, tujuanna anjeun ria pikeun manehna. Hal tajidu indahum khaira. Pangduru malah ilikan nah anjeun mendakan ti maranehna kahadean. Ieu pepeling jeung tasgira pikeun urang sadayana nyata ria teh kacida pisan ageungna akibatna sagede amal nu sagede sakumaha oge bakal runtuh ku ria. Amal sakitu hebatna tahajud nu sakitu luar biasana unggal dinten istiqomahna dilaksanakeun malih nanti malih sedekah nu ku urang laksanakeun mang juta-juta teu aya nilaina di hadapan Gusti Allah saupamana teu aya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Anu mawi niat teh kalebatkeun kalebatkeun ibadah di mana ibadah kalebatkeun di mana ibadah pasti aya rangkaian parukunan di mana rukun tangtuna diawali ku niat. Mari ulama netelakeun niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fa'idihi. Niat teh tangtuna nyata jadi awal anu penting dina ngalaksanakeun hiji ibadah. Tasihun niat, sae niat awalna bakal sae kadituna, ancur niat awalna bakal rugrug bangunanana. Tegasna niat kudu di saean tujuan urang kedah lillah karena Allah Subhanahu wa taala saja hiji saja diperintah ku Allah, kedua saja babakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna dina kesempatan ayeuna insyaallah dina kesempatan anu salajengna bakal macakeun deui salah sawios hadis atanapi bab anu kadua dina kitab Tanbih al-Ghafilin eta bab haulil mauti wasyiddatuhu. Mudah-mudahan urang dipaparinan kesempatan, urang dipaparinan keberkahan sakali deui urang sadayana aya dina jalur ibadah rahmat jeung fadlna Allah Subhanahu wa taala kalayan dinaungan kuridona Allah Subhanahu wa taala. Hapunten dina kasagala rupi kalapatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.